Kita akan melihat proses pembuatan hawu buat ngaliwat. Ini yang musikanana oge cukup pakai cai walungan. Insya Allah sehat lah. Untung ayah santrinya. Alhamdulillah. Persiapan kita angkat kastronya, sahabat. Dan untuk makannya kita pindah ke sana biar ya lebih teduh di sana. Neangan nu datar deui. Nya nyamungan orang gede kita tuh mau nang kieu anu di beuleum kieu nya. Yuk mararakan ka sadayana. Tuang heula tuang. Kamarana Bedeng. Medeng. Sawah. Oh, gaduh sawahnya. Gaduh. Perjalanan ngaliwat, sahabat. Weekday ini. Weekday-nya kita ke sawah. Kira putih kabita orang kota ya, lempangan kan kieu. Bolang, ngabolang ya mah ngabolang gondrong. Alah di leuweung aya saung tiali, sahabat. Ampun, ieu mah bakal nikmat istirahat di dieu. Capek-capek nuti sawah ka dieu. Pak, nuju naon ieu? Ampun, alah. Ada mal naon ya teh? Janur. Janur kuning. Oh, aya nu bade nikah. Pak, saha anu bade nikah teh teh? Kun adi teh. Oh. Nah, geuningan ngadamel janurna di leuweung nya teh nya. Kantenan mulahan awi teh Kang. Oh. Sakantenan alhamdulillah. Ieu seueur katiasana bapaknya. Aduh. Alhamdulillah ya. Ini kana mah diajar kreatif. Mohon ya. Enakeun pisan ieu tempat Gusti, tanggoheun sawah. Aya saungnya. Ya teh saung anu bapaknya. Oh, mohon. Enakeun pisan. Mung nyalira ieu di dieu. Sareng hadaya atuh. Sararieuh nuju hajat mah geuningan lah. Oh, nuju hajatnya. Ari kalemur ieu teh ka pamukimanana tebih. Lebih. Tebihnya. 1 kilometeran juga. Oh, 1 kilo. Itu aya jalan geuningannya, jalan teu acan rengse itu teh. Bangunan enggal tuh teh. Oh, enggal dibuka. Duka ira tuh tadi langsung ke nama. Mohon, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya teh pamarentah teh rada kayaknya ahna gitu ya namanya. Mohon. Abi maneh heran memang lungsur ti leuweung pas kahanap aya eta ya jalan musti yang teh ieu mah ya. Alhamdulillah, masyaallah. Taraos tanya anak pemerintah. Mohon alhamdulillah hatunya. Di depan ada saung lagi, sahabat. Mantap, bisa istirahat. Masya Allah.
Pemandangan yang sangat luar biasa ini bisa dilihat sama sahabat. Seperti ini keindahan alam pesawahan yang ada di sini. Nih di depan yang mau ngaliwat. Nih. Ada jembatan bambu untuk melintas. Para petani pasti sering ke sini. Dina batu heula ieu na teh. Karena sameng deui. Kita sudah sampai ke tempat ngaliwat, yaitu di sungai. Bisa dilihat enak pisan gitu. Sambil melihat pemandangan yang di atasnya itu ada pesawahan. Kita akan melihat proses pembuatan hawu buat ngaliwat. Ini yang membuat Bang Tato. Cing ningali tato na, Bang. Deh. Tatoan tadi ngaliwat di walungan. Usir pemajikan on. Diusir. Pemajikan. On. Dikumahakeun teh. Biasa kuali mah. Ulah loba teuing. Ieu kokina ya. Perliwetan mah ulah ka sasaha deui. Mantap. Senggol dong. Senggol. Musikanana oge cukup pakai cai walungan. Insya Allah sehat lah. Untung ayah santrinya. Alhamdulillah. Sabaraha tahun ngobong? Karena 7 tahunan. 7 tahun. Alhamdulillah. Namanya tiasa ngaliwatnya. Oh. Biasanya di onang kak, iya. Cara hajat. Oh masak teh. Oh, jangu kalau kita. Kalau resan aya nama teh acan aya job. Biasa.
Mang Tato eta nuju naon teh teh? Ton cabe, mercian cabe. Oh kang nyamal. Ada mau sambal. Kari lalabanana kunaon teh teh? Tur tuh daun Thailandra. Oh nya. Nah, manfaatkeun alam nu aya nya, tumbuhan. Alam kahalodoan gitulah. Yang penting mah aya we nya. Semua halal. Siap. Hitung-hitung Bang Inuna we ya mah ya. Petualang. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sing asak nikmat. Beginilah menikmati hidup ala Bang Tato. Enjoy walaupun Ya begitulah dalam kehidupan enjoy. bakonya. Nikmat Ayo rokona aya. Makrum kabeli atuh. Oh, Pikir we nikmatna di leuweung bako dah. nikmatna bakonya. Kan beuteung lapar teh, ngaruan dieu dilakena ya. Kuat teh lapar ya. Masak dulu urang. Naon eta Mang Tato? Hai. Oh, pecai teh. Ilalab. Oh, ni eta ngeunahnya. Yo, lupa. Nu kieu teh. Pelakan dia tuh, pelakan di. Oh, etana. Tak kieu sahabat di sawah mah bisa dimakan jukut walaupun rumput tapi bisa dimakan deh. Naon namina teh Kang? Bawang gana, Oh iya teh bawang, pecai bawang gana. pecai. Naon eta di Kang? Betul leuweung. Oh peuteuy leuweungnya. Enak dinya nu kitu teh nya. Wah. Jadi rasana teh asap peuteuy gitu. Cing angkat eta ninga. Pangan. Kayak ieu teh di dieu namina teh naon namina teh? Peuteuy leuweung tak naon? Oh peuteuy leuweung. Kayak ari di penonton ieu naon namina nu kieu tah? Ditulis we dina kolom komentar we nya. Cek heula to. Tingali heula tingali eusina. Semua lah. Oh, Semua. moal can saat. Persiapan kita angkat kastrolnya sahabat. Dan untuk makannya kita pindah ke sana biar ya lebih teduh di sana. Neangan udah datar deh. Pindah.
Di dia. Nah, yuh. Tuh, masak. Jeung naon wae eta teh Pak Fajar? Alah, aya nu kitu geuning. Pimping naon eta pimping naon? Tah beo nyampur deui. Taruh. Aya peuteuy oge nya. Betul. Masih madu jatuh. Ah, Batur. Urang mah sesana we mah. peda mah peda. Udah. Mantap. Allah. Ya nyamungan ana mun gede kita tuh mau nang ieu. Yuk mararakan ka sadayana tuang heula tuang. Aduh heula tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mantap. Abdi bade tuang heula. Dharma, sholat, puasa.